ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak kebebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu saban. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Au akal walidain atawa nu keheul ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wan namam tukang adu domba. Zul wajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut jujang ka dieu mah nu kieu. Au qati'ar rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yunfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku, sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masyaallah.